Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa hiji warta parantos dugi kameja redaksi Pishaya Arogia TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi Rebo 18 Februari 2025. Sim kuring punjul pi anu ngadugikeun warta salengkapna. Pamirsa sadaya, di Ciwaru aya salah sawios masjid anu nuju ka sohor, nyaeta Masjid Peradaban Percikan Iman. Anu masjid ieu teh parantos ngadeg kirang langkung 5 tahun. Unggal minggon masjid ieu teh ngayakeun pangajian rutinan. Anu mana minggon-minggon kamari kasumpingan ulama anu kasohor, nyaeta A'ajim. Anu janten ngamacetkeun dugi ka 2 kilometer. Sim kuring parantos nyambung sareng pangersana Kang Abid anu aya di lokasi. Sejak ngaturkeun nuhun ka pangersana Kang Jopi anu atos amparin waktos dina danget ayeuna kanggo sim kuring ngadugikeun warta dina danget ayeuna. Sim kuring ayeuna parantos aya di Majelis Percikan Iman di Kampung Ciwaru, RT 3 RW 3, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Jasa ditinggal ieu masjid teh sakieu saena. Dina danget ayeuna sim kuring disarengan ku salah sawios warga anu aya kaleresan anjeunna di Ciwaru, nyaeta Kang Tantan. Kang, kumaha pamanak akang perkawis Majelis Percikan Iman teh? Alhamdulillah nya ku ayeuna Masjid Percikan Iman teh tiasa ngarojong warga Ciwaru khususna oge sabeuleudeuranana ku ngalangkungan nya ilmu-ilmuna gitu anu alhamdulillah tiasa dirojong dina ilmu Islamna ku ngalangkungan pengajian gitu teh sapertos tiap mingguan sareng tiasa pengajian ibu-ibu setiap dinten Kemis gitu. Alhamdulillah tiasa dirojong gitulah ku ngalangkungan ayana Majelis Percikan Iman ieu teh. Ku ayana Majelis Percikan Iman ieu teh tiasa teu mamajengkeun Kampung Ciwaru. Alhamdulillah nya ku ngalangkungan ayana Majelis Percikan Iman ieu teh tiasa ngarojong warga Ciwaru kitu nya khususna dina segi ilmu agami sareng tiasa ngarojong dina segi ekonomi. Dina mingguan kamari Majelis Percikan Iman teh kadongkapan A'agim duiga macetkeun kumaha pamandag akang perkawis kajantenan mingguan kamari. Nya alhamdulillah dina mingguan kamari Percikan Iman teh nyakeun milad nya anu alhamdulillah kadongkapan salah sawios ulama agung gitu nya anu kasohor nyaeta A'agim dugi ka ngamacetkeun kirang langkung 2 km gitu nya dugi ka pemujatan mana-mana di mana-mana teh alhamdulillah darongkap gitu. Janten ka dieu teh kapai teh teu aya ieu janten teu kalebetkeun gitu nya motor sareng mobil teh ku ngalangkungan 8.000 jamaah teh janten seueur mobil anu disimpanna di bumi warga gitu. Alhamdulillah janten warga teh tiasa ngojek gitu, tiasa ningkatkeun ekonomi sareng reputasi Ciwaru teh janten kasohor gitu. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Tantan parantos kersa nyarengan sim kuring kanggo ngadugikeun warta. Mun sami-sami. Mun sakitu anu tiasa didugikeun sim kuring sejak pamit mangga disarengkeun deui kanggo Kang Julpi anu di studio. Hatur nuhun. Biasa Pishaya Arogia TV dinten ayeuna urang cipatkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang di Nukiwari ngancik nu bihari sejak ayeuna sampereun jaga. Mugia janten nyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngapalakeun Pishaya Arogia TV sim kuring pun Julpi amit seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.